Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten para mancumania salam dunya daramang sadayana. Alhamdulillah upami nuju daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetap dipeparinan kasehatan lahir sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rizkina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa pasosonten disarengan ku dongeng akinya anu disiarkeun ti kanal YouTube Mancomania, tempat ngadarpongna para mancower salam dunya ngadangukeun dongeng Sunda. Urang keur deui neraskeun hanca anu katunda kamari dina jejer lelakon Samoja. Ieu dongeng rek anaki nyalira, mugi-mugi we katampi kalayan kabingahan sarta tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana manah, pangrepeh kana hate. Ubar ngebang melerkeun kacape saparantosna sadidinten urang damelnya kasab nyiar kipayah sarta mulangkeun katineng pikeun urang-urang remako tahun kapungkur tahun 70 80 80-an anu kapungkur mah ngadarpong dongeng nate payuneun radio pamirsa, radio cawang atau napi radio dual band. Ting darpong we kalangkung tos we lapurnya. Dina YouTube maraoseun urang tiasa nguihan deui muter deui nyalira bade sababaraha kali oge. Pados teu nyangkolong kana waktos, urang ngamparkeun deui sama kabuitanana, urang hanca deui dongengna tapi tacan aki medar. Anu tacan subscribe mangga di subscribe heula, toel tombol loncengna, anu parantos subscribe atur nuhun. Kitu oge nu tos mairan anu like, komen sareng nge-share dongeng-dongeng aki. Parsa makna sorci teh panas sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Menang 2 minggu Risma dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin teh. Risma jag-jag deui sanajan kanker nama tacan aya parubahan, tapi dina segi fisik jag-jag sarta teu loba teuing pikiran. Sababias nyanding bae unggal poe. Ustad Maulana ayeuna mah hatena leah. Kitu oge Ustad Aca anu jadi bapana, kawas-kawas anunya tujuan kana hubungana Risma jeung Yas Kurnia. Poe harita Yas keur di kamar parawatana Risma, ari Ustad Maulana can datang sabab keur di imah Nabi Siti. Kitu oge Ustad Aca. Poe harita teh Risma geus menang balik di rumah sakit. Kang, hatur nuhunnya, cek Risma bari neuteup kaya anu diuk digigireunana. Perkawis naon Ris? Anu unkeun ka Kang teh? Nya segala rupina Kang. Engkang anu tos nyanak Risma ka dieu, unggal dinten ngajagi Risma katampi pisan Kang. Eta mah tos janten kawajiban Kang nu. Belenyeh Risma teh imut menikareut sanajan rada haropak pias, tapi kegelisan Risma teh tela bawani ngajadi. Gelisna lain pupulasan. Risma kersan teu upami Risma janten bojo Akang. Ieu tandaning kasih ti Akang. Cek Yas bari tebak deku Ramona ngasongkeun hiji cincin emas bodas anu mangrupa kembang samoja. Di tengahna teh aya batu intenan. Risma nungku pahamna kudua leungeun. Cipanona mimiti ngembang. Sakadapan Risma ukur ngabige teu kedalna naon.
Kumaha Risma nampin teu kana samoja cinta ti akang. Yas teh rada humar-humir hatena sieun Risma teu daek nampa kawas harita basa di kareta api teh. Kang, nahang Kang detos ngemut gitu. Risma ayeuna teh sanes Risma anu kapungkur. Ukur bakal ngabang baluhan sarta ngabeberat ka akang. Tos cep. Risma, akangnya tur cinta ka Risma teh sanes syukur dina sehatna bae. Tapi dina sagala kaayaan. Risma netep dedeh kajunjunan hatena Cipanon rembes nyurucut dina tungtung panon. Risma surti kunaon Yas ngalamar dirina dina waktu harita. Kusabab Yas teh hayang nyokot tanggung jawab bikeun ngubaran sarta ngurusan dirina sapinuhna. Kumaha nung? Yas tumanya deui. Risma unggek bari Cipanonna bedah ngagabrug tuluy nama ka Yas Kurnia. Ku Yas diusapan pinuh ku kadede. Keur kitu. Assalamualaikum. Dina panto aya nuluk salam bari dedeheman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bareng Yas jeung Risma ngajawab kana salam bari buru-buru ngalesotkeun tangkeupanana. Anu datang teh Ustad Aca sarta bisiti oge Mang Diman. Kumaha hidup? Sehat urang uih ayeuna, cek Ustad Aca bari imut. Hatena bunga sabab Risma paromana ka tempo marah mah. Risma bade uih ka Bantar, Pak. Mung aya hiji syaratna, Pak, cek Risma ka bapana. Syarat naon, anak king? Ustad Aca rada heran ku caritaan anakna. Tikahkeun Risma ka Kang Yas, cek Risma deui sorana tegar sarta mantep. Oh, Risma teh palai nikah. Baba masa tujuan teh langkung Risma. Palai nikah sareng saha? Sarta bade iraha bae oge mangga. Ustad Aca nyaritana leuleuy teu wani nyaram komo bari kayan Risma kawas ayeuna. Hatur nuhun nya, Pak. Risma ngaranggahkeun dua leungeunna. Ustad Aca nyampeurkeun kadua anak paungku-ungku. Cipanon murubut deui. Ngan lain Cipanon Tunggara tapi Cipanon kabagjaan pikeun Rismawati. Ayo atuh siap-siap. Bapak mah bade ka rohangan administrasi heula nya. Cek Ustad Aca terus keluar ti rohangan dituturkeun ku Mang Diman. Bisiti mah teu ini tapi beberes pakaian Risma pikeun dibawa balik. Kocapkeun di kasir rumah sakit. Atas nami Rismawati bin Aca Sukarsa nya, Pak, cek petugas kasir tumanya deui ka Ustad Aca. Sumuhun, leres. Temal Ustad Aca. Sadayana 35 juta, Pak, cek petugas sanggeus ngecek tina layar monitor komputer. Man, akang teh ngan ukur gaduh 5 juta, man. Diman anak sabaraha akang nambut heula nya, cek Ustad Aca ka Mang Diman. Aduh Kang, mung gaduh 4 juta ieu teh Kang. Walon Mang Diman bari ngusiwal kana dompetna tuluy mikeun duit 4 juta ka Ustad Aca. Bari nampanan duit Ustad Aca ngahuleng sabab kurangna loba keneh. Masih kurang 26 juta. Kudu ka mana neang duit keur bari ngung kitu Yas datang nyampeurkeun. Aya naon, Pak? Yas tumanya ka Ustad Aca. Taun sep. Ustad Aca teh heurin letah. Teu wani kedal carita ka Yas mah. Yasna surti manehna malik ka petugas kasir.
Sabaraha biaya Rismawati teh? Cek Yas ke petugas kasir. Sadayana 35 juta pak. Walaupun petugas kasir tiasa ngangge kartu kredit. Yas tumanya deui. Tiasa pak tiasa. Cek petugas deui. Yas ngusiwal kana dompetna pikeun nyokot kartu kreditna, sok kartu kredit teh diasongkeun ka petugas. Tuluy diregistrasi dereded nota di print. Saterusna diasongkeun ka Yas Kurnia. Mangga diteken pak. Ku Yas langsung ditandatangan. Saterusna dicap lunas ku petugas kasir. Salinana disimpen di kasir. Hatur nuhun pak, kantun nyandak obat jalana di apotek. Cek petugas bari ngasongkeun nota ka Yas. Sarta kuetan sina sawangsulna walon Yas. Mangga pak, ieu notana kin abdi nyandak heula obat ka apoteknya. Cek Yas bari mikeun nota jeung kuetansi ka Ustad Aca. Ustad Aca narima nota jeung kuetansi bari carinakna kagagas ku kanyaana Yas Kurnia. Bari nyusutan Cipanon Ustad Aca muru ka rohangan Rismawati. Geus sagala beres mantukna Risma teh dibawa mulang ku Ustad Aca ka Bantarsari. Yas mah teu milu tapi ngajanjian rek datang ka Bantar poe pagetona bari sakalian ngalamar Rismawati. Bareng jeung kulawargana katut sobat-sobatna pikeun ngaresmikeun hubungan dirina jeung Rismawati. Gancangna carita acara lamaran lancar taya halangan harungan. Dati dua belah pihak geus pada cocok sarta satuju. Boh kitu deui pihak Ustad Maulana Ridho ikhlas lillahi ta'ala lamun Risma teh ngadahupna ka Yas Kurnia. 2 minggu ti harita pas dina poe Sabtu malam minggu. Yas teh resmi ngadahup ka Rismawati jadi salaki jeung pamajikan. Sarerea gumbira lugina hate. Para undangan ngalit ngengkeuy ngabandalit ngemat-ngemat nyatang pinang da puguh sagrup mancomania mah sadayana diondang ku Yas Kurnia. Oge ku Kidalang. Moal ditataan hiji-hiji ku Kidalangna geda pasti moal cekap waktosna sarta seratanana. Nu pasti mah sadayana hadir yung mungpulung sukacita dina hajatana Yas sareng Risma. Nu ngado spray mah, nu ngado kulkas mah, nu ngado sagala rupa mah, rupa-rupa pokona mah. Hiburana ngahaja ngangkir degung sarta jaipong pimpinan Mamah Andri Maulana Karawang. Nu tos kaceluk kawun-awun kawentar kanjana bria. Sindena pilihan atuh biasa. Aya teh Hanita Parelnya ti Karawangna. Aya makna ti Palihan Sumedangna. Pokona mah aya anu ti Cirebona, aya anu wah sadayana pokona mah anu kahot-kahot di ulem di piwarang ngiring pakaulan. Kidagar oge milu pakaulan ngibing jaipong duet sareng Kang Agus Sumantri nya ti Palihan Garut. Nulalajo moyeg bari gergeran sarian surakan sabab Kidagar ngibingna gaya Semar ngegol. Dilayanan ku Kang Agus Sumantri ku gerakan toko gue Jomantri anu ngungkuk bari angkluk-angklukan. Mani lucu pisan sarta mantes sabab saduana budayu ti payun kawas Semar jeung Togo. Ningali kitu Kang Setiabudi teh Yulinda Belia, Kang Ade Goler, teh Irma Rahmawati, teh Wiwin, teteh Rokayah, teh Linda Imut, Kang Wawan Setiawan, teh Inten Ramadhani, Kang Jurodin Cecep, Bahagus Setiawan, Kang Asep Seipuloh, teh Mira Anwar, serta Kang Ade Sukarna.
Oge atel tinggara jelang kana luhur panggung tuluy milu ngengklak ngaluarkeun gayana sewang-sewangan. Nu nyawer teureun-eureun terus merul Teh Tin Sophia, Kang Asep Suherman, Teteh Nuraini Silvina Dewi, Kang Badaria Kemuning, Teh Eni Suhaini, Kang Prabu Arjuna, Kang Chandra Gege, Kang Maman Sibalaga Donatea, Teh Neti Herlina Celis, Jang Oman, pokona mah meh sadayana ngiring nyawer bari pilih genti ngibing pakaulan. Atuh puguh we Watata Sumitra alias Watasi kanu jadi juru kenang sumangat pisan nenjo duit saweran menisya kardus pinu. Najan awak lu atlet ku kesang nabuh kendangna leuwih ngebangplak. Kang Komar ngarabab, tukang gongna Kang Asep Rahmat, nu nakol kenaung Kang Rahmat Hidayat di MC-an weh ku Aki Pantun. Nayaga kabeh sumangat sabab hajat teh mani rame pisan. Pacamat dahlan abidi oge dongkap malah jantan saksi dina akad nikah. Pon kitu deui Pak Bupati Abdul Rahman sarta jajaran muspika ti tingkatanana beres jaipongan diselang ku calungna bah gober anu geus moyan atuh nu nonton tambah pogot tambah pasasedek tambah ngagimbung. Dina kursi panganten dua sajoli nu kasep sarta nu geulis silih kelet silih tetep bari imut bae teu leupas imutna anu manis teh nampi ucapan anu ngawilujengkeun ti tatamu nu ngajah hayang sasalaman jeung panganten. Pokona mah dunya teh harita mah ngan ukur jadi milik duaan. Gancangna carita saminggu ti harita Risma diboyong ka Bandung nempatan imah anyar Yas Kurnia di Ciwidey. Yas teh geus boga imah ngawangun di gigireun imah lanceukna anu tukangna mah persis pas pisan dina 2 tangkal samoja tea. Risma ngahaja dibawa ka Bandung supaya babari ngubaran kasakitna deket ka rumah sakit tur kajamin dina sagala kabutuhanana. Poe harita Risma jeung Yas keur pahareup-hareup jeung dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Ulah wa kagaduh putranya margi ieu teh kondisi Bu Risma dacan sehat. Cek dokter ngelingan ka Yas sarta Risma. Sumuhun dok, walon Risma. Margi pami gaduh putra ayeuna tiasa ngabahayakeun ka Ibu Risma oge ka putra anu dikandungna. Dokter nerangkeun deui. Destokeun pisan dok, walon Yas. Ulah hilap engke sasi payun ka dieu deui kangge kemoterapinya. Sumuhun dokter. Geus kitu mah Yas jeung Risma mulang ti rumah sakit. Saja jalan duaan galecok ngobrol ngabahas ngeunaan keterangan dokter Tea. Kang, da Risma mah hoyong enggal gaduh putra, hoyong enggal gaduh turunan, cek Risma ka Yas. Sabar geulis, kin oge pamitos damang urang ngadamel nu seueur. Emang paleh gaduh putra sabaraha kitu? Walon Yas bari imut. Cekap tilu oge panginten Kang. Sakedik teuing atuh. Memangna akang paleh gaduh putra sabaraha kitu? Ya paling sakedikna ge 11 supados tiasa ngadamel tim mengbal. Nya dari Risma teh kelenci sakali anakan 10. Celetot Risma nyiwit ping-pingna Yas. Yas ngagurubug meh bae satir kabelokeun. Nyiwit teh kalah didinya kirang luhur sakedik atuh. Celetot deui Risma nyiwit kulit beteungna Yas. Aduh, luhur teuing eta mah. Aduh. Yas muringis nahan beureuss. Kang masuk kitu. Kin wenginya. Nuju kieu, cek Risma bari malangkeun 2 curugna. Aduh, bakal lalajo bola deui bae ieu mah. Jeletot deui cangkeng Yas ayeuna mah anu jadi sasaran ramona Risma. Entos ampun Kang mah, entos Ris.
Yas muringis teu kuat ku peureus diciwitan wae ku pamajikanana. Mobil terus nyemprung ngambah jalan gede, leo ka belah kenca mapas jalan Aripan, tuluy reg eureun hareupeun warung colenak. Palai colenak teu? Tanya Yas ka Risma. Palai atuh Kang. Walon Risma na jero mobil, teu milu turun ka jalan. Mang, colenakna genep, cek Yas ka tukang colenak. Emang Aden, andosan sakedapnya. Tembal tukang colenak tuluy sibuk laladang pikeun pesenana Yas Kurnia. Kang, nah genep Kang, tanya Risma bari keru. Muhun, genep apan Kang Kang Dedi, Acek Tintin, teras putrana, urang we 2. Atuh 5 eta mah. Nya Kang 5. Nyanya 5, keke hiji deui keur 1. Kang Eki dalang we Kang karunya. Sok ambek pamit dipeserkeun teh. Keun bae da gede jasana apa nantos ngahijikeun urang 2an. Oh nya muhunnya. Muhun atuh wios Kang Eki dalang we hijina mah. Atuh pamirsa, cag heula nya dongengna dugi ka dieu. Kumargi ki dalangna bade ngantos colenak heula ye. Kabayang ye kareueutna kinca gula di kalapaan anu dicocolan ku peuyeum meunang meuleum. Manis seungit nyaraos, gurih bari jeung amis. Pohara pamirsanya. Pamirsa sadayana sakitu heula dongengna atuh lalampahan Yas Kurnia sareng Rismawati dina lalakon Samoja. Cag urang teu deun heula diandeleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula dianjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui enjing di bagian salajengna. Kumaha terasan ieu lalakon antosan bae. Ayeuna mah kina bade maosan heula ye. Anu tos lebat mairan di bagian anu kamari. Aya saha wae aya teh Tini Martini ti soreangna nya. Saterasna Usen Akmad nya Sumedang manco saurna. Teras teh Intan Ramadhani manco neraskeun hanca. Kang Ade Goler hadir Cibarusa Sindang Mulia Indah teh salam kasadayana saurna manco mania. Dede Tami Maliha oge ti Ciamisna hadir. Kang Agus Somantri palihan Garutna nya meneko tos caipongan dadi jeung Aki. Kang Setia Budi oge bari ngopi teras teh Yulinda Belia oge hanupi sakiku sama-sama sami-saminya. Hatur nuhun teteh Parantos Satya manco sareng Aki. Kang Juledin Cicip oge hadir alhamdulillah manco. Saterasna ya Kang Sopyan Sidik ti Dramaga Kampus BBT nya ki hadir teras. Waalaikumsalam. Kumada mangki alhamdulillah Aki jagjag. Mesen ku patahuna tambihan sapiring deui janten 2 Risma. Hiji abdi hiji hatur nuhun ki ku patahuna siap. Ke dikintunnya. Teh Mira Anwar hadir ki Cianjuran teh di mana di mendi eta tukang kupat tahu aya wae. Nununtur wae nya. Teh Anita Parel calik Kang Ade Soekarna oge ti Bandungna teras hadir hatur nuhun. Teh Anita oge Kang Adena, Teh Tin Sofia ti Cirebon oge manco pamugi Aki sehat amin. Cariosna tambi seruki nuhun sami-sami. Kang Asep Suherman oge Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam rampes. Alhamdulillah tos berar deui carios samojana. Atur nuhun ki sami-sami mugi Aki aya dina kawilujengan amin. Sinareng kamauluyaan amin amin. Ten Nuraini Silvina Dewi ti Denpasar Bali hadir hanupis ki sami-sami. Kang Badaria Kumuning oge assalamualaikum waalaikumsalam. Wilujeng sonten ki kumaha ki damang alhamdulillah Ki jagjag. Badaria Kumuning manco teras sumuhun hatur nuhun Kang. Teh Niswaini oge ti Batamna moal kalangkung saurna nuhun kana dongengna sami-sami teteh nyanggakeun. Kang Prabu Arjuna mantap saurna ti Banjarnya. Teteh Elhatman 143 oge teteh Rokayah ti Cianjur Makassar hadir hatur nuhun ki sami-sami. Telinda Imut lanjut samojana ki siap. Kang Chandra Gege Cigonewa hadir hatur nuhun. Si Balaga Donatea alhamdulillah ki kuningan hana penciremai hadir ngiring manco dongeng mangga hatur nuhun. Teh Neti Herlina assalamualaikum waalaikumsalam. Kunaon kacanak sedih ya teh. Palit banginten para wasana nanya teh. Ayak watata
wa tata sumitra alias watasik teh hadir atur nuhun jempol nawa. Ayak jang Oman, assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng siang Oman manco. Jodoh mah moal ka mana ki cing enggal damang kanggo Neng Risma sumuhun. Celis waalaikumsalam kebon tiwu Tasikmalaya hadir manco mania atur nuhun. Carita baheula waalaikumsalam manco deui kieu beuring ngadeuhkeun kacape atur nuhun sami-sami. Muhammad Handri Maulana Karawang ge hadir teras atur nuhun manco deui sauna ki mangga. Teh Lia Wulan dari Bawel ge alhamdulillah hadir deui Taiwan manco atur nuhun. Mana waalaikumsalam Sumedang manco deuh eta Neng Risma dugi ka kituna. Da pamit cinta mah kumaha nya. Mangga dilajeng ki dongeng mugi akinaya dina kesehatan amin. Hatur nuhun kasadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur pangintennya dina bagian anu sonten ieu. Mugia sadayana tetap dipaparinan kesehatan, kelancaran rezeki oge jembarkeun manah sadaya tebihkeun tina balai marabahayana amin. Akhirna amit pungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.